teh. Aduh, untung tinggal maculan. Mau mana uci? Wah iya, atuh. Wah ka dia ningali. Tuh. Non ieu baju alus hungkul jeung sarung. Non jualeun maneh ye. Heeh, jualeun. Aduh bisa dianjuk teh kongking ye. Ah, entong ah. Maneh mah tara percaya, dangking engke boga duit atuh, teu boga duit pedilian ku beas. Mana beasna? Nya di imah pir aku digagandong ka kebon maneh beurat. Eta ge di wawa. Heeh, ngaranna ge kiriditan kudu idar-idar. Dangking mah ka dieu teu mawa duit, mau pacul hungkul. Mana watuna? Maneh mah ngalawan mae ka engking teh. Maneh teu ridho dianyukan ku engking. Teu. Kos lain jelema saliwat wae. Ya. Rasakeun sia. Boga barang sakitu. Karek oge boga barang sakitu geus pelitna kacida ka tetangga teh. Kos nutara ngadahar beas urang wae. Dasar omeaneun boga budak teh. Kitu mah. Ah. Ya, kernaon? Ka dieu gerak. Yo, Nah. mungkin teh kan keur hese ku duit, keur meuli berak. Tah maneh daek teh isukan ka panggung. Daek nyawer. Daek. Mungkin amun anu nyawer cokot duit ka ku maneh heuh. Sok. Sok. Maneh anu eueuan heuh sok. Siap. Sanajan luhur puncak gunung legana abiru sagara panas mentrang napana poe demi kabogoh mah rela sanajan hujan dodar gelap angin puyuh keur lilimbungan moal keengjang moal mundur moal miris ku panas diri demi kabogoh luhurna gunung rek dijajal ditaekan kanggo kabogoh ombak sagara rek dijugjug di parahuan demi kabogoh najan dodar gelap ngabelaan hujanan kanggo kabogoh najan kabulusan cadumunur rek didagoan penting mah bisa apel kakabogo asik sanajan angin dodar gelap sakitu we lah nya Iya nya. soalna ieu angin keur lilimbungan Palu hujan. heeh geus geung tangke melamun engking geus tuntas lo baru nyawer kumaneh pulungan bejaan engking heuh engking ieu duit sakuan bubur ka dieu jadi engking teh semangat tuh duit keur meuli perak Heeh. ayo ah Aya tuh.